Nye, Nang Kang, cuang diajar bahasa Arab, sugan pengen ke Arab. ayo Kang, gampang bahasa Arab mah. Menurut gampang can gacan. Ini Ikan, pecakan, hiji, Wahid, dua, Isnan, ari hiji, dua asup kana sumur. Wahid si Isnan 3 jebur. Ya, Yo, Neng. Papa mah lamun boga bahan piminantun teh hayang nu gede sorana, ngarah gede wibawana. tah gitu Neng. Kolot mah ngomong soteh belas kunyaah ke anak. Hon, Ma, Pak. Pokona papa mah masing awakna pegang ku mama haget teu jadi masalah. Nu penting mah gede sorana. Tuh Neng, kadang teu. Kadangu pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Damang, alhamdulillah. Bade naon, Jang? Kieu ye, Pak. Manawi kaanggo, abi bade ngalamar putri Bapak. Ah, sigana cocok keur soramah nyorang kana kriteria eta. Bapak cocok ka sida lamun ujang jadi minantu bapak. Tah meureun ayeuna hari syarat nu kadua. Naon, Pak? Syarat nu kaduana? Tah, syarat nu kaduana mah leuwih gampang. Ujang terek diadukeun jeung mau. Kira-kira kenapa perilaku diadukan yang mau? Yang kami mau. Nang Kang, Pangalikeun pare mumpung panas, anak aku kayak minum. ya Kang. Aku Kang disusul. Siap. Ada malikeun pare satenda manilila-lila teuing euy. Oh tuluy kapinahan di dieu tuh kitu. Biasanya dibalikan ya. Encan Kang, tanggal. Enggak kumaha. Tuh, kakak menang sakieu. Astagfirullahaladzim, nyinyong lain juga gitu maksudna. Tuh make garok. Atuh moal mah hisap poe ngabalikeun sakieu gen. Oh, ampura Kang. Sok bat terus. Kang, Mata nih lupa. Mata. kunaon Kang? Saha nu ngagebogan? Aduh, tuh, coba itu tuh. Sekali lagi kalian habisin anak babu, gua habisin. Geus wani manehnya. Cicing dagoan. Cabut. Ka mana Kang? Jalan mana? Indit. Hari kitu saha dia eta Kang? Ari sugat lain kebogoh nasi Iun. Oh, ka dieu Kang. Aduh. Kan tadi sing wani udah jadi lalaki Kang. Sing kuat. Mangkat gawe heula Kang ini. Iya Kang. Tuh tempo batur mah harek mangkat gawe teh pamajikanana dicium. Oh, nya siapa tuh Nyi? Ka mana Kang? Arek nyium pamajikanana. Nyai, lain itu. Mata.